Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baraya. Ketemu lagi sama Mang Ewok dan rekan-rekan. Ieu teh aya di Kampung Palasari, Desa Sukaresmi gitu Barayanya. Naon? Kat, Baraya Desa Sukamana. Lain Sukaresmi. Aduh, nyasar atunya. Wah, katincak perbatasan. iya Baraya perbatasan ya. Kakarek. Barayanya ayeuna bade turun ka perkampungan. Suasanana. Turun gunung. Pemandangan anak. Wah, Baraya jalana alit pisan. Kang usah motoreun. Lepas mobil. Jeung mangripan ye. Oh. Kade oleng. Ade. Justru kalau itu kalau Kade oleng. Prewi sama motoreun. hot mic Baraya. Mantap. Hot mic. Untung ieu gege barayanya supirna aduh mangripan. Ban kaleng-kaleng. Aman video. Gong. Daya kun hiji dah. Eta jang naon jang. Pas ngarala naon cenah. Oh, aya hiji ni. Oh, nya ieu mah tilas. Entos hiji ewang atuh hiji ewang tos. Itu sami jajananana. Pas-pasan ya rezeki ya teh. Asli jodoh ya teh benernya. Caselah atuh. Rayanya ieu bade lewat ke jembatan. Wah. Lu mana naon tuh? Dulu Tang punten. Wih. Aya jembatan barayanya. Nih Baraya. Ieu teh. Berarti Kapung Kurma ieu teh nya. Masih muih. Ieu salah sawiosna tilas dan pembangkit cai panginten barayanya tutup ieu. Tutup cai jadi ieu teh tiasa diangkat. Ieu teh aya solokan barayanya. Solokan agung. Keren. Jadi mungkin ieu teh lamun digali mah ieu teh sebuah kapal pesiar, buat kapal Titanic teh di dieu. kapal pesiar, kapal Titanic gitu di dia. Oh, Titanic. Buat mun digali mah ieu teh. Ieu kendalina aya di dieu. Tuh, barayanya jembatanana wih. Kuat panjang. Jangkung baraya. Jang atas di mana ari bieu? Kuat jauh-jauh ting ngomong teh. Barayanya bener ieu mah. Saur Mang Anom. Ieu jembatan teh satangtungeun tangkal awi. Tumpok ieu pucuk awi di laluhur sapala lantar kieu. Ieu. Tangkal kawung tuh nya mangripannya. Jelas di balaya lu. Aduh, satangtungeun pisan. Luar biasa. Motornya nyebrang. Gaya ieu na klaksona nama. Kabayang ieu ngabangunna. Ieu akses penghubung antar kampung barayanya. Weh.
seueur laukan teh. Ayah bogo. Ya bogo, oh bogo. Di jarona tapi mana ya? Ikuti terus petualangan Mang Ewok barayanya. Rian teh nu mana Rian teh? Dapa mana? Pisan. Oh eta. Inget ning ngorakennya berartinya. Awan tadi ditaros. Lain sugan we cenah gaduh teteh cenah kaum Mang Ihsan Dawan gitu. Mang Ihsan ada salam di adik-adiknya si teteh. Ah. Cil, oh sih, ka mana ya? Ka dieu ka mana? Oh, ka Ya. Ayo nama ayahnya cuk sampe barayanya ayo sampe naon mana baru meni baru remki. Alhamdulillah suasana meni raosteun pisan barayanya. Tong hilap ikuti terus petualangan Mang Ewok barayanya. Ayeuna nuju di Kampung Palasari menuju Kampung Nenek. Oke, gaskeun pokona barayanya. Baraya urang among. Meni raosteun kieu tempatna ge. Hah. Aya mah seueur si Ujang teh reng panganana. Suasanana rosen kieu barayanya olahraga baraya. Olahraga ya nanyak pokoknya nama bisi sasab Mang Anom nyusulan cina bisi sasab. Bakal ngalalakon deui ya mah barayanya. Yeu warungna mangga pada ngaraos mangga coba deh ngararaos baraya saurana teh. Ada mal video. Dadah, atuh dadah. Dadah. Kayaknya sekian dulu perjalanan Mang Ewok di Kampung Nenek, Desa Suka mana? Tong hilap teman terus keseruan petualangan Mang Ewoknya baraya. Ayo gaskeun.